Made balik ke mana? Dagang peuyeum. Saya mau jumahan. Tidak pakai sendal. Tapi kalau pulang ternyata saya juga tidak pakai sendal. Kenapa saya tidak pakai sendal? Karena saya tidak mampu beli sendal. Karena sepatu saya mahal dari Atta Halilintar. Saya umpetin di tukang soto. Ya, yang penting semangat jumahan. Kalau tidak jumahan, kalian itu berarti bukan umat Islam ya. Harus jumahan karena jumaah itu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu naik kapara. Jumahan Nutara hiu. Atos Cakap. Jadi orang teh dina soal jubag-bagan agama mah ulah nah mah jadi soleh jadi jumahan jadi kieu da asa pirakunya ibadah di awar-awar ka batur dina mah urang ibadah teu perlu anu nyaho ngan ieu mah keur jumahan pake jeung sijer nya keur kabar gowe da sebenarnya soal ibadah eta mah hak pribadi rek ibadah rek henteu mun maneh ngarasa umat Islam nya ibadah salat goblok. Iya. Iya tukang susu ya marema Lumayan lah halodo mah. halodo. Ya jadi kieu lamun hayang berkah lain urang so muslim so alim hayang berkah jumahan bawa susuna ka jero bagikeun insyaallah beak duit beak tapi mana menang berkah di surga dibere susu tapi ya ayeuna ka imah dicarekan ku majikan da duit beak susu beaknya. Iya. Waalaikumsalam. Ya tunun adanya Kami sami atur pokoknya nuhunnya mah diabi. inatan sanil fahsya'i wa munkar. Tapi teh apa artinya Dirikanlah sholat itu mencegah benar lain emang itu arti Tapi anggar Mang Wan aing terasa silonokna naon. Bagi urang mah rezeki teh lain ditungku jelema oge rezeki aja silonok mah duit tungku we rezeki teh. anil fahsya'i wa anil fahsya'i wa ina pokoknya mah sholat itu mencegah keji dan mungkar poho habura bisi eta bisa lan orang nama sholat itu mencegah keji dan mungkar insyaallah ieu ada si ustaz ada naon meungpeun ka pergo da soal ibadah mah teu kudu diwar-warnya eling we sorangan namun eling teu eling aing kumaha sia rek eling kumaha sia hidup-hidup sia intina mah urang kayak ibadah nah teu kudu sijer dok kamera heula buat orang jeung Allah hanya Allah yang tahu. Buat ijer hanya Allah jeung ijer yang tahu. Buat tetijan ya terserah ikan hiu makan ikan hiu up to you. tah gitunya di kata-kata Mang Ade Londok untuk hari Jumat sekarang ya tanggal 3 Maret 2023. Sukses selalu semuanya ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi